boga udud teh. Aing ge teu boga duit beberapa beli udud. Kumahanya neangan tibikeun ka mana? Teuing euy mun aya jelema liwat mah da ku aing dipajeg di situ. Cicing ku aya siang. Tuh aya jelema itu tuh. Tibikeun sia. Non bos? Anjing bisnis euy. Bisnis bisnis gedean. Oh, oke lah. Urang neangan. Gedean euy. Goblok bisnis gedean sih. Siap bos. Iya. Kenalan mana dirinya? Cicing aing Cicing teu paruguh aing ieu. Dundungan urang ya butuhin saladah. Saladah. Heeh. Anjing aya di ditu sia. Mana anu deuk ieu. Nu diborongkeun. Ngaborongkeun. Heeh sok. Salwarog sia. Anjing lega sia. Heeh sok lah. Bae lah. Dundungan urang butuhin Butuhin pisan. Heeh. Ngan wayahna euy, informasi. Ayeuna atuh. Ayeuna Sampai heula. Siap, kalem cepet mah aya lah. 10.000 mah euy. Neangan tah aya euy cepet. Yo, bener yo. Heeh sok. Oh bener. Di ditu geura sok lega tempo juk. Tempo we tadi dinya sarorog. Lah mana informasi. siap. Heeh. Nuhun nya. Heeh. Heeh. Cian lumayan. Heuh lumayan. Pan teh lagi bahasa aing beli teh ning ieu ditipu ku aing. Heuh babari aya ini antep cina neangan we. Ayo. Ieu mah oteng gede ye euy. Sugan we bener ye. Tempo heula ah. Ih. Mana da ieu mah gararing kieu kebon we. Wah, anjing ditipu deui wae mah ku si Peri ye. Hah. Mangkaning aing geus mere duit cepet ya. Aduh, katipu deui wae aing mah. Tahu kan wae untung dia kepanggil jelema na ini. Aing siksa we jelema ini. Ya. Nah, masih Peri euy ku kulutus wae euy jiga nu kapusing. Beurkeun gitu. Non Per, jiga nu kerarungsing gitu. Ini aing melak cengek goblok dia. Beak anjing anu mah untung dia kepanggil ku aing disiksa anjing sampai ka eungap. Teh kumaha mimitina carita mimitina kumaha teh? Iya mah kieu nya misalkeun ya sapertina ya. Heeh. Aki maneh Heeh. mau cengek nu aing. Aing disiksa aki maneh teh nepikeun ka eungap. Naon laki aing disiksa kumaha? Ah, ini mah misalna gitu ya. Ngomong naon? Misalna aki maneh Aki ka aing disiksa kumaha? itu misalna, ya mah misalna. Aing mah teu narima aki aing disiksa mah. Ini misalna, ya mah sepertina toh sepertina gitu. Kos lain ka kolot. Tina, ya mah. Kebalikan. Lain toh ya mah sepertina, siap teh anjing ih goblok sia mah. Tok, ka mana? Tadi yo ka Senang Aceng, Dek naon? ulin. Terus ka dieu nyimpang heula atuh. Ka imah. Euy, kebenaran orang haus. Minta caya tuh. Minum orang teu kuat ya. Nyaho mana hayang minum? Heeh, teu kuat aduh haus. Enggak atuh daguan ku aing pengen ngapatkeun heeh. Yo, tok hayang ceng no. Iya tuh nu hirup cai teh lah, sekarang gitu teh amin atuh mah. Tuh ngomong we hayang kopi atuh kitu sia teh. Heeh, aya mah. Daguan. Ku aing beres cai kopi urut ini. Baik kesian deui. Tangis itu ge bodoh. Yo, atuh hayang kopi mah. Nah, iya minumnya. Iya, Ber. Aing naon kakak. Di bojong kerasa goblok jelema-jelema teh. Ah, ini nu kieu kopi ye. Anjing naon teh amis belum teh. Ini naon ieu nya. Kocik isi Peri gitu. What? Bicara naon teu ngeunah ah. Bruh. Si Ikin goblok. Banyak euy. Ini tagih aing euy ah ieu mah. Aing udah ide ieu mah euy. Dorong we motor. Ka mana Per? Aing rek mapageun mah Indo anjing ka Kamerun. Heeh.
kebeneran aja bayar heula hutang sih ya ka aing. Anjing kewe lah anjing boro-boro jam hutang aing ieu rek mapakeun mainungnya tinggal dak bensin anjing. Yang isu kone mah. Heeh eueuh tuh mun aya mah ayeuna aing minjem deui we lah yang beli bensin Sabaraha? 100 aing nya. Tuh, mun 100 na. Bae lah nya. Nuhun ya we aing. Nah, ya teh aing teh nadek nagih kalau ka ieu mandiri teh kumaha sih atuh teh. Anjing si Ipin beunang kaki. Lumayan aing. Duit boga, bensin loba.